Manco. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan dulur pemirtub salam baktos kasadayana mugia danget ayeuna sapapaosna aya dina sehat lahir tupang kaning batin. Salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, danget ayeuna tepang deui manco deui sareng simkuring pun RT Uya sejak mangdongengkeun deui dina jejer carios Beunghar Hate Jaka Picung bagian kaopat. Ieu dongeng hasil karangan Kang Asep Mulyana BE mugia janten hiburan kanggo dulur pemirtub sadayana. Kalihna ti eta tawakup hapunten anu kasuhun tangtosna dina ieu carios aya nu kasebat nami karakter sareng kajantenan. Ieu mah mung saukur carios dongeng nu saestuna. Tekendat oge simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka dulur pemirtub sadayana nu parantos subscribe, like sareng komena atuh supados teu nyang kolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yuah manco. Ai Neng Dewi teh kawitnya ti mana kitu ki? Encir Malik nanya ka Aki Atan semu nu penasaran. Wawa dibejakeun perkara Dewi mah. Eta mah nu berdua ya lu. Hehe, ayeuna mah hijina naon ki? Hus, tong heureuy Cir. Ilham ngadirak kancil. Kieu ya lu nu utama mah ayeuna hidup dua anjing waspada kana naon anu bakal kejadian. Punten ki, tina perkawis naon eta teh Ilham meh teu sabar kana maksud jeung tujuan carita Aki Atan. Mohon ki tadi Aki mah membuat aku kepo sih. Sok gegepkeun ya lu ayeuna mah. Temal Aki Atan bari ngised diukna rada ngadeuketan ka Ilham jeung Encir. Atuh ari Encir jeung Ilham meh sarua manco tur saregep ngabandungan carita Aki Atan. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Isuk ya kaningget lo ong aneh ya lu mun aya masalah nu tumiba ka hidup akibat kejadian nu tadi. Antara hidup jeung si Agus sabaladna. Sabab eta jalma pasti bebeja ka guruna nu ngaran Bah Jarot. Ai Bah Jarot teh saha jeung urang mana ki? Bah Jarot teh hiji jalma nu dipikasieun meh ku sakabeh jalma. Khususna urang kampung ieu. Maksad Aki sieun kumaha ki? Sieun ku cangtungan ujangku gede bari barangasan sahaok kagenep gaplok. Kajua gaplok meureun ki. Bener. Jeung deui manehna kabogaan ilmu kasaktian. Oge weduk ku pakarang. Oh, kitunya. Naha ari di dieu taya nu wantun ngalawan kitu ki. Atuh mun dihuruk ku opatan mah piraku bisa hoja. Teu kitu atuh apo ka puisi kanu berwajib kumaha tah? Ilham jeung Encir meh bareng nyusul tepus ku pananya. Hai tage aya nu ngahulu ku 5 urang warga. Malahan nu opatan mah tiwas. Ku kakejeman si Jarot. Nu saurang mah kabul nepi ka ayeuna taya raratanana. Oge warga mun aya nu wani ngalaporkeun ka polisi atawa nu wajib diancam paka dipaehan. Mun abdi hoyong nyobian ngalawan kumaha ki ah? Abi mah saja bebela we ka hayat di dieu. Tema Encir ngasongkeun paniatana. Muhun ki, mugia Aki masihan bongbolongan ka abdi duaan. Mun engke nu jadi guruna si Agus ngajorag ka abdi teh. Ke jalu
Cong waya guru gusu ngalawan eta jalma kudu make ugeran. Bisi bekas nyalahan jeung hidup tong waya hayang marulangnya. Cicing heula di dieu 3 poe mah. Teras kedah kumaha atuh? Kelanan sabar. Aki rek menekung kanu agung menta kanu kawasa. Mugia murah kumurah asihna Allah urang sakabeh dibere kekuatan jeung keselamatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah ayeuna mah kusabab geus penting. Jigera istirahat heula isuk lang teruskeun ieu wangkongannya. Tuh hidup sarare dipangkeng nu di tukang geus disadiakeun ti tadi ku si Neneng. Atuh obrolan geus dipungkas kitu mah. Jalma nu tiluan teh ting koleset ka rohangan kamarna masing-masing rek sarare. Sabab waktu geus ngagayuh ka tengah peuting. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Gancangna carita poe isukna kirawanci haneut moyan. Ilham keur diuk di tepas bari nyawang pamandangan alam endah di eta pilemburan. Dari encir mah satu tasna salat subuh teh diajak ku Aki Atan ka kebon rek ngalah sampe jeung huwi katut nu sejena. Ari Dewi mah ti tadi ge kuprak-keprek di pawon nyadiakeun keur sarapan Aki Atan katut nu sejena. Mangga Kang, ieu cai kopina. Gebeg Ilham asa kagareuwahkeun lamunan ku sora nu anyar datang. Barang red kadatangan kana datangna sora nu satuluyna adu teuteuk. jelebet. Jelebet deui wae. Ser. Ser. Guruduk 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 guruduk. Dada Ilham meh sarua jeung batin Dewi ratug tutunggulan. Sabab Ilham asa kakara kaancikan rasa anu aneh waktu ningali kageulisan Dewi. Kitu deui Dewi ningali kakasepan Ilham kitu tah. Sanajan kakara wawuh naha bet aya rasa anu beda. Mangga Neng hatur nuhun. Temal Ilham meh uga eugeuk. Nah teu ngiring ka Aki Atan ka kebon Kang. Teu Neng tadi akang pameng tos wirid teras ngaos janten teu kaajak ku Aki. Oh kitu. Tema Dewi ponok. Ari Neneng tos lami di dieu sareng Aki. Ceuk Ilham ngawanikeun maneh nanya ka Dewi. Lumayan aya sasasi langkung. Walon Dewi bari gek diuk rada anggang ti Ilham. Bari tetep tungku bangun era. Saurna masih kuliahnya. Ilham saterusna wani merekpek ku pananya. Ari Dewi mah bangun nu atoh diajak ngobrol teh. Geus kitu mah pok Dewi ngajawab. Tos rengse mun kersama ayeuna teh kantun milarian padamelan. Mung ayeuna mah hoyong niis heula di dieu bari ngarencangan Aki. Oh, kitu. Pami Neng. Bu bantuan ya berat. Obrolan antara Ilham jeung Dewi teu kebat kapotong ku datangna sora encir ti beh tonggo. Geus kitu Ilham muruk ka datangna sora. Rek nyampeurkeun ka encir nu remo ku babawaan tas balik ti kebon. Nu satuluyna Ilham mantuan manggu karung nu dieusi sampe jeung bebetian sejena. Ari Aki Atan mah ngan ukur seuri mesem ningali kalakuan encir. Hampura Cir, mun apa mah rek disusul ka kebon. Teganyian jika kasih aku sampai aku mopo begieu. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Cag urang tuna heula lalampahan Ilham jeung encir nu keur nganjak sementara di imah Aki Atan. Manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya sate acan simkuring anu sakumaha biasa ngalajengkeun ieu acara dongeng nyata bade ngabsen heula dulur pemirtub sadayana. Di antawisna nyaeta Teh Aam Amel sareng Aana di babakan sadah Andir
Mang Anen Kibor sareng tetehna di Pasir Paros Bale Endah, Neng Ipah di Kulalet, Agus Gandara Tasi Ganteng Kalem di Bojongsari, Yadi Ababil sareng tetehna di Cipicung, Ademe Melodi di Cipicung Wetan, Bah Gentong di Bale Endah, Pimpro Gentong Grup Sakulawargi sareng Cep Andri Rampak, oge Mang Ayi Sukirman Sileu Nyai Tea sareng Neng Dedekna Sakulawargi, Adeni Purnama sareng Teh Bulan, Bah Omay atana Pipa Omay sareng Ibu Bidan Nurul di Cipicung, Ketua RT 07 Bapak Sardi Sakulawargi beserta stafna, Bapak Haji Kos Kostiawan sareng Ibu Hajahna Sakulawargi, Bapak Sodikin atanapi Mang Ikin Sakulawargi sareng Dadang Emud sareng bojona, Aipan tah anu sok sering manco sareng Neng Iisna di Lebak gitu tah. Teh Indri sareng Aana tukang lukis teh anu sok manco cenah kitu tah Sakulawargi. Aki Idrus sareng Nenek Sutirah Sakulawargi, Teh Ati sareng Atarmin Sakulawargi, Mang Utis sareng tetehna, Mang Empam sareng tetehna, Mang Ujang Sumpena sareng Teh Nita, oge Mang Erwin sareng Teh Yulina, Cep Peridian sareng Nengna, teka kantun oge nyaeta Teh Nyai Seblak sareng Kang Asep RT Sakulawargi, Cep Dadan sareng Neng Dona, Ate sareng Aimana, Bapak Sumarno sareng Ibu Sokibah Sakulawargi, Cep Pajar sareng si Nengna, Kang Iwan Nirwana tah sareng si Nengna anu teu bosen nyata ngeprint kana naskah ieu dongeng Mang RT Uya, Mang Agus sareng tetehna Sakulawargi bosen da teh kitu si kakoncara, Pak Hardi Kobra di Ranca RT 07 sapara kanca tah haturan wilujeng manco ti simkuring nyata dongeng Sunda. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara urang lajengkeun. Yu ah manco. Ayeuna urang nyaritakeun Agus nu keur dibawa ku dua urang anak buahna ka imah guruna nyaeta Bah Jarot teh nu aya di lembur Saronge. Harita Agus masih kapiuhan keneh alatan tatu di jero awakna keuna ku pandeungeul ilham. Satepina Agus ka imah nu jadi guruna, kasampak guruna nyaeta Bah Jarot aya keur ngadaweung di tepas bari udud. Ngajeng kaget bet ningali dua urang jalma nu keur mayang nuju ka hareupeun manehna. Bah, tulungan bah. Wah, buru bah. Ya si Bos Agus cilaka bah. Emput jeung Odin meh bareng nyorowo ka Bah Jarot. Ari Bah Jarot ngorejat dina diukna bari panon teu lepas ningali kanu digotong ku Emput jeung Odin. Ngarasa kaget geuning nu digotong teh nu jadi muridna. Ari panyangka Bah Jarot mah Agus teh biasa sok mabok loba teuing. Ngantara tepika digotong, geus kitu pok Bah Jarot dumanya ka Emput jeung Odin. Sok kulerkeun da didinya. Kunaon teuing si Sagus mabok deui sia nya. Lain bah, lain mabok. Nya bah, demi Allah ayeuna mah lain mabok bah. Cilaka. Oh, sia teh heula ge kungsi parah kieu. Da eta atuh si Sagus mah minum arak sok dicampur jeung ti kotok. Nya heuh pasti ripuh mabokna. Nyan bah demi Allah. Si Bos ayeuna mah ripuh mabokna tapi ditenggelan ku musuhna tadi gelut. Balik sia. Gelut jeung saha piraku murid aing eleh gelut. Tema Bah Jarot bari nyampeurkeun ka Agus bari nyabakan sakujur awakna. Dina kaayaan kitu Bah Jarot muka baju narek ningali dadana Agus barang breh gebag. Bah Jarot sajongjongan mah panona molotot ningali dadana Agus nu geuneuk siga tapak tenggelan jalma anu pernah neunggel ka diri manehna waktu baheula. Asa apal ieu tapak tenggelan teh. Dan boga tapak ieu mah iwati ilmu sikarta. Kitu ceuk gerentes na hate Bah Jarot. Geus kitu pok Bah Jarot nanya ka Emput bari panona molotot jeung huntuna kekerot. Woi, Semput, Sodin, nu balik sia. Si Sagus ditenggelan ku saha? Sok jawab sia. Jeung kumaha kajadianna ieu si Sagus bisa ripuh kieu?
Kala bah abi teu kuat hayang nginum heula. Tembal emput bari nyolongkrong kana poci nu ngajagrag di eta tempat. Nu satuluyna emput jeung Odin ngarinum meni ngalekik geus kitu Odin pok ngajawab. Iya bah kejadian nu sabenerna mah gerasok dangukeun ku Abah demi Allah. Nganderekdek weh Odin nyaritakeun kajadian ti mimiti daratangna ka warung Ceu Apai tepi ka Agus jeung maranehna eleh gelut ku Ilham jeung Ucir. Di tek-tek taya nu kaliwat, ari Bah Jarot mah ngadenge caritana kitu teh. Katingali panona burahay bari molotot. Huntuna kekerot, nahan kaamek pedah muridna aya nu ngelehkeun. Kaya kieu mah kudu ku dewek di joragna. Keun lah. Ayeuna mah sanatis heula di eta lembur. Pageto dewek dekat Cipanjur heula. Deka juragan Uteng teh jatah bekal ayeuna geus peak. Silaing guaan. Ini cik ke Gunung Cihalimun. Rek naon bah ka Cihalimun pan jauh. Iya bah. Bah ceuk beja mah bah. Didinya teh loba juri. Demi Allah teu wani sieun bah. Tema Odin jeung emput meh bareng nanya ka Bah Jarot. Ari maneh kudu bela euy kadunungan teh. Mun teu daek sok ku dewek hayang dibantai. Ya bah abi siap. Laras mah mangga abdi siap. Emput jeung Odin meh bareng nemalana. Sabab ningali panona Bah Jarot molotot bari susumbar ngancam ka maranehna. Tah kitu atuh ari jadi jelema. Jik sia ini ayeuna di ditu ngaladaun jawer kotok. Bawa ka dieu keur ubar tatu si Sagus. Iraha bah kudu initna. Ayeuna atuh seblegog. Ililakeun mah hayang kabur paeh Sagus. Jik kitu. Ari ini. Nya bah. Tema Odin jeung emput meh bareng huniang hudang dina dariukna. Nu satuluyna indit sabab ningali Bah Jarot terus ngambek ka maranehna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Sanggeus Odin jeung emput ararinit, Bah Jarot nyang hareup ka Agus anu masih keneh teu eling. Nu satuluyna Bah Jarot marancahan niat rek ngubaran tatuna Agus ku elmu tanaga batinna. Dua pasang panon peureum bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajiana dibarengan ku dua dampal leungeunna sidakep semu tunggal. Tekung silila dua leungeun Bah Jarot diantalkeun kana dada Agus baring katingali aya haseup ipis nu kaluar tina leungeun Bah Jarot. Kulisik karejet katingali awak Agus ngulisik dibarengan ku meletet panona terus beunta. Aduh, ajau nyeri di mana ieu? Ceuk Agus harita kakara sadar dina kapiuhana. Beus ya, tong loba ngomong, ku dewek keur diubaran. Aduh, geuning, ieu teh Abah. Tulungan uing bah. Ejeu, sakitnya tuh di sini bah. Ceuk Agus bari humargung nyepeng kana dadana nu karasa nyeri pisan. Ari Bah Jarot mah tetep teu ngomong, manehna mah terus mapatkeun ajiana. Hong manihong di laut Jaya Una, di darat Una Jaya di Jakarta Lunamaya. Balaka tik-trik, balaka comrang, gaji leutik teu kabayar hutang. Bah, bah. Kitu ajian jampe Bah Jarot nu terusna ditiupkeun kana awakna Agus. Tapi kajadian nu matak aneh pikeun Bah Jarot. Biasana eta jampe teh mati, nah ayeuna bet hare-hare nu tumiba kana awakna Agus. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Ciduh geus teu metu, jampe geus hare-hare. Awak Bah Jarot katingali ripuh kesang tiis ngagarajag sakujur awakna.
Satuluyna Bah Jarot nyeun kaputusan ngubaran Agus rek eureun heula sabab waktu geus ngagayuh ka Janari. Sakedeung deui Bah Jarot rek init heula ka Cipancur geus boga janji rek ngadatangan ka Juragan Uteng. Biasa rek minta jatah duit pikeun kabutuhan manehna. Kitu ceuk pikirna Bah Jarot waktu harita. Syagus. Yo inum heula cai. Sok ayeuna mah sarekeun heula isuk balad ilaing datang ngawa ubarna nya Jawer Kotok. Ayeuna dewek rek init heula. Ceuk Bah Jarot bari ngasongkeun cai dina batok kalapa nu meunang ngajampean bari diinumkeun. Aduh, nyeri sabah. Ari Abah rek ka mana? Uing jeung saha sabah? Aduh. Temal Agus anu masih tetep nguringis nahan ka nyeri. Dewek ka Cipancur heula. Ilaing sorangan we. Da dicerpeuteung ge sorangan sia. Kitu tema Bah Jarot nu satuluyna. Curela jeleng. Harita Bah Jarot sakilat ngagajeng ningalkeun muridna nu keur kaayaan tatuparna. Manehna rek ngajujuk ka Cipancur ngadatangan ka imah Juragan Uteng. Cag dulur urang tuna heula alampahan Bah Jarot nu init rek ngajugjuk ka imah Juragan Uteng. Ayeuna urang nyaritakeun deui di lemur pasir nyempil. Tisaprak kadenge jeung kasaksian jawara preman anu ngaran Agus Bedog jeung sabaladna. Eleh ku anu ngaran Ilham. Di harita sakabeh warga di eta lembur ngarasa genah mernah tumaninah tur aman. Oge ngarasa kahutangan budi ku Ilham jeung Encir. Anu satuluyna Ilham jeung Encir pada ngajenan, padang aku pada hayang kacicingan ku maranehna. Tapi sabalikna Ilham mah hayang buru init di eta lembur. Sabab manehna geus teu kuat sono hayang panggih jeung anu jadi pamana nyaeta Mang Ule tea. Tapi dalah dikumaha Ilham teu bisa nolak kana panyarekna Aki Atan, dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Cunuk kana waktu gancangna ieu carita tilu poe Ilham jeung Encir nganyrek di imah Aki Atan. Saperti halna dina peuting anu katilu Aki Atan jeung Ilham katut Encir oge Neng Dewi ngariung di patengahan imah bari nyawalakeun Ilham poe isuk rek lunta deui ka nuju ka lembur Cipancur. Yang Ilham, yang Encir, hampuranya Aki. Isuk mah pada salat subuh beral hidup rek miang mah. Sawalerna Ki. Hapunten mah abdi tos ngarerepot ka Aki. Leus Ki, berat nyuhun berat nyai makeunnya kana kasayan Aki sareng Neng Dewi. Walon Encir jeung Ilham anu masih tungku ngaregepkeun piwejang Aki Atan. Geus eta mah teu kudu dibahas jalu. Dah ayeuna mah saacan hidup miang Aki rek pepeling. Mangka jenya isuk hidup miang. Jong aneh bisi di jalan oge besingke di lemur loba gogoda jeung cobaan. Sing bisa ikhlas narimakeun tong dipake amak komo deui aya subaha. Lain ge jalma atuh mun teu dibere ujian jeung cobaan mah. Ceuk Aki Atan ngomongna meh pegat-pegat. Maklum atuh umur Aki Atan teh ayeuna aya kana 88 tahun punyo saminggu. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Yanti eta pangna Aki nitah hidup cicing heula tilu poe teh. Ngahaja Aki teh lain rek mak barang bere ku harta atawa barang anu mahal. Tapi Aki rek me HP si Neneng panganterkeun balik ka kolotna. Damun balik nyorangan mah melang di jalana. Ceuk Aki Atan bari ngareret ka Dewi. Nah sami kitu Neneng bade uwih Ki. Temal Ilham bari ngareret ka Dewi semunu atoh sabab bisa ngobrol leuwih deukeut jeung Dewi.
kitu deui Dewi meh sarua pisan rasana jeung Ilham ngan ari Dewi mah teu ngacirikeun atoh sabab era kudu jadi akina. Yes, asik gitu loh. Encir milu mairan bari panona melong ka Ilham jeung Dewi. Gus, naon Cir? Ilham ngagebes ka Encir bari nepak kana pingping Encir. Anu kaduanya, ieu kirek mereka hidup yang Ilham. Bugia ieu barang bisa dimanfaatkeun pikeun ngajaga diri jeung mangpaat pikeun jalma rea. Walon Aki Atan bari ngaluarkeun hiji barang nu dibungkus ku lawon bodas. Nu satuluyna diasongkeun ka Ilham, geuning eta barang teh ngan saukur regang awi haur koneng. Geus kitu Ilham ge narima kana pangasihna ti Aki Atan. Hatur nuhun Ki. Mugia abdi sing tiasa. Sakali deui nuhun Ki. Temal Ilham bari nyuhun eta haur koneng diantelkeun kana tarangna. Ai kanggo abi ki mana? Ke jalu ke Encir mah aya Tempal Aki Atan mesem. iya ki engke bagian kalimanya da ayeuna mah waktosna siep. Aki mah hanas manco jeung pas abi wae atosan teh mun siga nu ngewa ka abi teh. Euleuh waktosna seep dulur. Cak urang tuna heula dihandeuleum sieum mangsa datang urang samper deui. Insyaallah dina bagian anu kalima urang teraskeun deui simkuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak permios.